قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. ثم إلى حضرات إمام كي حجي أحمد فقي بن كي حجي كردي. ثم إلى أرواح كي جنال مصطفى بن كي حجي أحمد فقي. كي جبنا ثم كي جمال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparinan nikmat alit di akhirat wungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Ta'limul Muta'alim. Alhamdulillah sadayana jenis puji anu opat. Lillahi eta tetep kagungan Allah, alladzi anu zat Fadhala anu parantos ngunggulkeun ieu ladzi ala adama ka kanjeng bani adama ka anak katurunan Adam bil ilmi ku ilmu wal amali jeung ku amal ala jami'il alami nyelehkeun ka sakabeh alam sakabeh makhluk gitu. Wassalatu jeung aya rahmat Allah ala Muhammadin eta tetep munggah ka Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi anu janten gustina orang Arab wal ajami sareng ajam wa ala alihi jeung ka keluargana Kanjeng Nabi wa ashabihi jeung ka para sahabatna Kanjeng Nabi. Ya Nabi il ulumi anu janten sumberna ilmu pirang-pirang ilmu wal hikami jeung sumberna pirang-pirang hikmah. Wa ba'du jeung dina sabada nyebat bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad. Falamma ra'aitu tuluy dina mangsa ningali kuring kasiron ka jalma loba min tullabil ilmi ti pirang-pirang jalma anu nyuprih ilmu fi zamanina di zaman urang sadayana yajiduna anu itunya anu sungguh-sungguh ieu tulabul ilmi ilal ilmi kana ilmu wala yasiluna jeung teu narepi itu si tulabul ilmi teu nepi min manafihi atawa tina pirang-pirang kamanfaatana ilmu gitu teu nepi artinya wasamrotihi jeung pirang-pirang buahna ilmu wahia jeung ari itu samrotuhu jeung ari itu buahna ilmu teh alamalu eta amal bihi kana ilmu wan nasyru jeung eta nyebarkeun ilmu yuhramuna diharalang itu tulabil ilmi lama annahum dina mangsa yen saestuna itu tulabil ilmi akhtau eta saralah itu tulabil ilmi toro ikohu kana jalana itu talabul ilmi gitu. Wataroku jeung ninggalkeun itu tulabul ilmi syaraitahu kana pirang-pirang syaratna itu talabul ilmi wa kullu man jeung ari saban jalma akhtoa
eta salah itu si man atoriko kana jalan dola tah sasar itu si kuluman itu. Walaya nalu jeung moal ngarawatan itu si man al maksuda kana anu dimaksud. Kola anu saeutik au jala atawa anu pohara. Aradtu tanga maksud kuring wa ahbabtu jeung mikaresep kuring an ubayina kana yen ngajelaskeun kuring lahum pikeun itu tulabil ilmi tariqat ta'alumi kana jalan nyupri ilmu gitu. Tariqat ta'alumi kana jalan nyupri ilmu. Ala kana jalan ngaji ya. Alama netepan kana perkara roa itu anu geus ningali kuring kana itu mak fil kutubi dina pirang-pirang kitab. Wasami itu jeung nguping kuring wasami itu jeung anu parantos nguping kuring kana itu mak min asati ti pirang-pirang ustad kuring. Ulil ilmi anu ngagaduhan ilmu wal hikami jeung anu ngagaduhan pirang-pirang hikmah. Rojaan barianan ngarap-ngarap adua kana doa li pikeun kuring minar rogibina ti pirang-pirang jalma anu mikaresep. Fihi dina itu ilmu al mukhlisina tur anu al mukhlasina anu diarikhlaskeun kabeh bil fauzi ku meunang kabagjaan wal kholasi jeung kasalamatan fi yaumidini di poe kiamah ba'dama istahortu dina sabada yen ngaistighorohan kuring ba'dama istahortu dina sabada yen ngaistighorohan kuring Allah ka Gusti Allah istahortu teh menta kahadean gitu nya istihoroh Allah ka Gusti Allah taala barinya tanggal jalur Allah fihi dina itu ilmu wasama itu jeung ngaranan kuring hu kana itu kitab ta'lima mutalimi kana ngaran ta'limul muta'alim. Ta'limul muta'alimi ngawurukan jalma anu nyupri ilmu gitu nya. Tariqat ta'alumi kana perjalanan nyupri ilmu. Kana perjalanan ngaji. Wa ja'altu jeung ngajadikeun kuring hu kana itu ta'limul muta'alim usulan kana pirang-pirang fasal. Paslun arisa pasal fi mahiyatil ilmi eta tetep dina netelakeun hakikatna ilmu mahiyah ni wal fikhi jeung netelakeun fikih hakikat fikih wa fadlihi jeung kaunggulanana itu ilmu. Paslun arisa pasal deui fi niati eta tetep dina netelakeun niat fi hali ta'alumi dina tingkah nyupri ilmu. Paslun arisa pasal deui fi ikhtiyaril ilmi eta tetep dina netelakeun milihna ilmu. Wal ustadi jeung milihna guru. Wasyariki jeung milihna babaturan wasabati jeung dina netelakeun teguh sabat teguh paslun ari sapasal deui fi ta'zimil ilmi tetep dina netelakeun ngagungkeunana ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu paslun ari sapasal deui fil jiddi eta tetep dina netelakeunana sungguh-sungguh nya itu nya wal muadzabati jeung dina netelakeun ngalanggengkeun nya wal himmati jeung dina netelakeun himmah semangat anu tinggi paslun ari sapasal deui
fi bidayati sabqi eta tetep dina netelakeun ngamimitianana nyuprih ilmu talabil ilmi wa qadrihi jeung ukuranana talabul ilmi wa tartibihi jeung katartibanana talabil ilmi sabqi teh talabil ilmi ya gitu nya. Paslun ari sapasal deui fi tawakkuli eta tetep dina netelakeunana tawakal. Paslun ari sapasal deui fi waqti tahsili eta tetep dina netelakeun waktu ngahasilkeun ilmu. Paslun ari sapasal deui fi syafaqati eta tetep di fi syafaqati eta tetep dina netelakeun welas kitu nya bageuran ya syafaqah. Wan nasihati jeung dina netelakeun nganasehatan. Paslun ari sapasal deui fil istifadati eta tetep dina netelakeunana ngalap faidah. Paslun ari sapasal deui fil wara'i eta tetep dina netelakeunana wara. Wara apik halat ta'alumi dina tingkah ngaji, dina tingkah nyuprih ilmu ngaji gitu. Paslun ari sapasal deui fima eta tetep dina perkara yurisu anu ngawaris ieu mah al hifdo kana talar kana nalar gitu kana talaran. Wan nisyana jeung anu ngawaris kana poho. Paslun ari sapasal deui fi ma eta tetep dina perkara yajlibu anu narik-narik ieu mah arizqo kana rizki. Wama jeung dina netelakeun perkara yamnau anu matak nyegah ieu mah kana rizki. Wama jeung netelakeun perkara yazidu anu nambahan ieu mah fil umuri dina umur. Wama jeung dina netelakeun perkara yan kusu anu ngurangan ieu mah kana umur. Wama jeung dina wama jeung henteu itu. Wama jeung henteu taufiki ari taufik kuring ila billahi angin eta ungkul ku pitulungna Gusti Allah. Alaihi ungkul ka Gusti Allah tawakal tu tawakal kuring pasrah kuring wa ilaihi jeung ka Gusti Allah ungkul unibu dibalikeun kuring. Tau unibu unibu balik kuring ya gitu nya. Unibu balik kuring. Paslun ari eta hiji pasal. Paslun ari eta hiji pasal fi mahiyatil ilmi dina netelakeun hakikatna ilmu wa fikih jeung hakikatna fikih wa fadhi jeung kaunggulanana ilmu jeung fikih. Qala ngadahu sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi kana lapad talabul ilmi ari nyupri ilmu faridatun eta teh anu banget dipardukeun ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim lalaki wa muslimatin jeung muslim awewe. Ilam kudunya ho anjeun bi annahu kana yen saestuna kelakuan jeung tingkah la yuftaradu eta henteu dipardukeun ala kulli muslimin kasakabe jalma muslim lalaki wa muslimatin jeung muslim awewe naon talabu kulli ilmin nyupri sakabeh ilmu itu teu kudu sakabeh ilmu bal yuftaradu balik tadi pardukeun alaihi ka itu muslim naon talabul ilmil hali nyuprih ilmu hal ilmu tingkah. Kama baita basa sabarakan perkara yuqol anu dicaritakeun ieu mah Abdul ilmi eta lapat Abdulul ilmi ari pang Abdul ilmu ilmul hali eta teh ilmu tingkah. Wa Abdulul amali jeung ari pang Abdulna amal hifdzul hali eta ngaraksa tingkah. Yuftaradu dipardukeun ala kulil alal muslimi kasakabe jalma muslim. Naon talabul ilmi naon talabul ilmi nyupri ilmu ma yaqo naon talabu ilmi mah gitu katanya nyuprihna nyupri ilmu perkara nyuprihna ilmu perkara nah, itu. Yaqo
anu tumiba ieu mah lahu ka itu si muslim. Nah, fi halihi dina tingkahna itu si muslim. Fi ayyi halin dina anu mana bae tingkah kana bukti itu si muslim. Fa inna uda saestuna kalakuan jeung tingkah labuda eta misti lahu ka itu itu si muslim minas salati tina buktina salat. Fayuftaro doa tu dipardukeun alaika itu si muslim naon ilmu ma nyuprihna naon ilmu ma ilmuna perkara yaku anu tumiba ieu mah lahu ka itu si muslim fi salatihi dina salatna itu si muslim gitu. Bi qadri ma ku saukuran perkara yu adi anu bisa nekanan itu si muslim biku itu mah fardhu salati kana kaparduan salat gitu. Wajibu sareng wajib di alaika itu si muslim naon ilmu ma nganyahokeunana perkara yaqo anu tumiba ieu malau ka itu si muslim bi qadri ma ku saukuran perkara yu adi anu nekanan si muslim biku itu ma al wajibah kana perkara anu wajib li anna ma lantaran yen saestuna perkara yutawassalu anu dipake cukang lantaran naon bi ma ila iqamatil fardi kana dipake cukang lantaran ila iqamatil fardi kana ngadegeunana kaparduan yakunu eta bukti itu mah fardon eta jadi fardu gitu. Wa ma jeung yen saestuna perkara yu tawassalu anu dipake cukang lantaran naon bihi ieu ma ila iqamatil wajibi kana ngadegeunana kawajiban yakunu eta bukti itu mawajiban eta wajib. Wa kadzalika jeung nya kitu deui fi saumi dina masalah saum wa zakati jeung dina masalah zakat. Ingkana lamun mabukti lahu eta tetep pikeun itu si muslim naon malun harta itunya. Wal haji jeung dina masalah haji in wajib lamun mah wajib itu haji alaika itu si muslim. Wa kadzalika jeung nya kitu deui fil buyui dina dina pirang-pirang jual beli. Ingkana lamun mabukti itu si si muslim gitu nya. Ingkana lamun mabukti itu si muslim ya tajiru eta dagang itu si muslim. Kila dicarioskeun li Muhammad ibn al-Hasan ka Sayyidina Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu taala. Moga ngarahmatu ka itu Muhammad bin Hasan sallallahu Gusti Allah taala barinya tengah jalur Allah. Amin. Ala kana lapat ala tasnipu tusanipu atau ala tusanipu nah tengarang anjeun kitaban kana hiji kitab fil buyui dina masalah jual beli yakni ngamaksud itu Muhammad bin Hasan azaidu ari jalma anu juhud man eta jalma teh azaidu ari jalma anu juhud teh man eta jalma ya taharruzu anu ngaraksa ieu si man anis subhati tina pirang-pirang pasubhatan gitu. Wal makruhati jeung pirang-pirang pamakruhan fit tijarati dina berdagang.
Wa kadzalika jeung nya kitu deui yajibu wajib nyupri ilmu bisa iril muamalati dina sakakarina pirang-pirang muamalah wal hiropi jeung dina sakakarina pirang-pirang pagawean hirop pagawean gitu. Wa kullu man jeung ari saban-saban jalma istagola anu katungkul itu si man bisyai'in ku hiji perkara min hatina itu nu kabeh yuftarodu eta dipardukeun alaihi ka itu si man naon ilmu taharuji ilmu pangraksa anil harami tina paharaman fihi dina itu syai' wa kadzalika jeung nya kitu di yuftarodu dipardukeun alaihi ka itu si muslim naon ilmu ahwalil qalbi ilmu pirang-pirang tingkah hate gitu mina tawakkuli tingkah nahat buktina tingkah nahat teh mina tawakkuli tina tawakal wal inabati jeung balik ka Allah wal khasyati jeung sieun ka Allah war ridho jeung ridho fa in ridho ka Allah itu nya fa innahu saestuna itu si muslim waqiun eta anu tumiba fil jamil ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah wa syarful ilmi jeung ari kamulyaan ilmu layah faetan teu samar deui itu syarful ilmi itu kamulyaan ilmu ala hadin ka seorang oge itu lantaran ari itu ilmu teh mukhtasun eta anu dihususkeun bil insaniyati kana sifat kamanusiaan li anna jami'al hisoli lantaran saestuna sakabeh pirang-pirang warnaan siwal ilmi anu salian ti ilmu yushtaroku eta dirumbungan fi hadina itu hisol ya sahal insanu insan wasairul hayawanati jeung sakakarina pirang-pirang hayawan ari contohna kasyajaati tetap sapertikeun sifat gagah nya dirumbungan wal jur'ati jeung dina wal jaroati jeung sifat berani gitu nya wal kuwati jeung sifat kuat wal judi jeung berehan wasyuqati jeung welas wasyafaqati jeung welas wa ghairi hajeng lianti anu kabeh siwa ilmi anu salianti ilmu wa bihi jeung ku itu ilmu azharo ngadzahirkeun saha Allahu Gusti Allah taala bari nyata ngajalur Allah fadla Adam kana kaunggulan Nabi Adam alaihi salatu wassalam alaihi tetep muga ka Kanjeng Nabi Adam as-salatu alaihi rahmat wassalam jeung ari kasalamatan ngunggulan Nabi Adam al malaikati ka pirang-pirang malaikat wa amaro jeung marentah Allahum ka itu malaikat bisujudika kana sujud ieu lahu ka itu Nabi Adam